Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Leres, iya sareng Bapak Bagas. Mohon. Tadi pun anak katangen nuju bolos sekolah, nuju aya di warnet. Waduh, Tah, lamun Bapak bade nganggeuskeun masalahna, ayeuna Bapak diantosan ku abdi di kantor Satpol PP. dinten ayeuna. Muhun, ayeuna. Oh, Nya, nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten. Pak, abdi bade ngajemput Aris teh orang tuana. Oh, muhun. Mangga carikeun, Pak. Ya, Pak. Nah, jadi ayeuna Bapak tinggal ngesian dokumen-dokumen kanggo ngalepaskeun Aris. Oh, mohon Pak. Jadi kita mun Aris benang deui bakal ditangkap. Mohon pasti. Enggak. Intinya Pak. Jadi, ya. Ya. Mohon Pak. Jadi Aris bisa dicandak ayeuna. Nah, mohon ayeuna bisa dicandak. Tuh, nya maneh teh kita tong kitu deui. Bapak geus capek-capek, kemah maneh moal Bapak jemput geura. Mohon Ampun Pak, bae tuh penjara deh. Sekalian genit nya. Loh, sok lah.